Itu nasi apa? Ayam ayam wae sih kurang. Yang dimudahkan. Indeng Rangkis ngagaduhan putra pertama nyaeta Bapak Tarjo. Teras anu kadua nyaeta ngagaduhan putra oge nyaeta Putri Buratem. Sareng anu katilu Ibu Turki. Anu kaopat nyaeta Ibu Casrati. Sareng anu kalima nyaeta Ibu Wariyah. Mantan abdi mertua abdi alhamdulillah ayeuna di kondisi sehat. Mudah-mudahan salamina dikasihan kesehatan. Sakitu nu tiasa disampaikan silsilah keluarga Indeng Rangkis. Kangge saterasna diteraskeun ka Bun Adik. Nomor kedua yaeta kula warga Bapak Asnari, bahwa Bapak Asnari ngagaduhan putra putri genep di antawisna kahiji nyaeta Darkini terus almarhum. Anu kadua nyaeta Ibu Warnia terus almarhum. Anu katilu pribados alhamdulillah masih jumlah keneh di antara anak anu genep abdi panengah. Anu kaopat nyaeta Salim. Anu kalima Ustadz Jamaluddin. Anu kagenep nyaeta si Sumsi nu bungsu anu adi nu masih jumeneng teh abdi sareng nu bungsu nyaeta tapi doana abdi mudah-mudahan dipanjangkan umur, banyak kesehatan, amin. Bisa gitu, semoga perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangker si abdi nyata mukhlis awakilan nyata di pihak keluargina Indeng Carsem. Abdi teh kasebat nyata incuna tapi incu nempelnya sanes asli abdi mah kakak kadinya kak keluarga eta janten we nya dijantenkeun asli lah aspal asli tapi palsu gitunya. Indeng Carsem ngagaduhan putra nyata tilu sadayana. Anu pertama nyata Wahidin, Bapak Wahidin, cuman tos almarhum. Anu kedua nyata pun bapak nyata Pak Lukman. Anu katilu nyata Bang Nurudin. Tah sakitu anu putra sareng incu namanya tos termasuk abdi nyata istilahnya incu samper gitu nya. Tah sakitu di abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nepangkeun sim abdi perwakilan di keluarga almarhum almaghfurlah Bapak Satori bin Mertarana. Bapak ngagaduhan istri namina Ibu Asmen binti Singadi Prana anu katelah Ibu Sirod pada Cikana Kakak Sirod nya. Ngagaduhan putra 12 anu pupus 4 anu masih jumeneng 7 anu tos ngandunkeun hiji. Ami kenal, da kadang-kadang dikenal wajah, mangga ngadeg kepala putrana. Ngadeg, ini tadi betul bilang ngadeg. Itu sadaya kenalnya, punten da ieu mah. Ka ieu
Pangagungna kakak air tapi terus dayanya. Kakak sirod lah, air sirod. Ieu nu kadua tapi nu kahiji tapi nu kadua masih ya datas ge aya nu sikalna. Nu kadua tapi nu kahiji aya nama nu jemeneng ya. Ibu Kuswini, Ibu Hajah Kuswini namina. Ieu nu katilu Amanah namina teteh Amanah. Kembar asli nama Amanah Aminah. Jadi ti urang mah turunan kembar merenya. Tapi Aminah nama tos ngantunkeun jadi ayana Amanah. Mudah-mudahan bisa dipercaya ada Amanah. Amin. Anu kaopat Ibu Waqiah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhiba khafidatun rafi'ah. Ini waqiahnya. Bisi katarana surat Al-Waqiah ieu namina. Ibu Hajah Waqiah binti Bapak Satori. Ieu nu kaop opat. Ieu sapertos kieu jalmina bilih ieu da tangtos ari putra-putra mah terang tapi incu buyutna mah are-hare ari papanggi ieu sapertos kieu jalmina panggelisna salam dunya. Amin. Amin. Anu kalima ieu Abdul Muthalib nya di dieu mah katerana Pak Kiai nya. Ieu urang babakan bentar sari. Nu ka kalima nya. Ieu anu kagenep nami alitna Qasim tapi di nikah diganti Ja'faruddin ya. Ja'faruddin. Qasim Ja'faruddin ieu anu kagenep. Anu katujuhna Sim Kuring. Anu katujuhna Sim Kuring, anu kadalapanna ieu bungsu, tapi domisilina di Kota Banjar ya, Kota Banjar Patroman. Terus pabeh di ditu. Jadi kieu lamun kasorangan oleh abdi mun Sim abdi berarti salah-olah hayang diagungkeun abdi mah. Jadi sadankeun abdi ayana kuring. Jadi saeutik-eutik bahasa Sunda nya Sim abdi. Ari abdi mah apa ka saluhureun naon ngaran teh? Saluhureun ka sahandapkeun ieu mah Sim kuring we nya. Ya abdi anu kadalapan. Katujuh, dia anu kadalapan, tanda. Kakahair putrana opat, kata ining putrana. Nap. Sareng Saya opat. 10. Kan anak dinu itu diberi penghargaan ke kuring ke piala daripada nu anak kuring. Anu daya Opat. berarti sawal 11. Anu katilu opat. 2. Saya ini. Tilu. Opat. Masih gimana kana? Alhamdulillah. Daya abdi opat. Sareng anu moncor hiji kedah nama 5. Ya, kedah nama 5. Opat anu ngantungkeun. Berarti kandun diles sadaya opat anu tos ngandunkeun hi. 5 anu tos ngandunkeun hiji kitu nya. Jadi ieu punten nami abdi mah rada panjang mari ieu. Mari abdi liwat ka hiji tempat. Nuju naon deh? Dahal baraya. Nuju amung ua ua dong nama konkret lain gitu nya. Jadi Bapak Satori teh anu kaopat. Anu kaopat. Nah, anak-anak kaula ieu kupingkeun. Berarti ka keluarga indeng rangkis atawa bi ka punggeuma toalalot nya katelan sasratnya toa sasrat. Nyebutna kedah kumaha ua anak-anakan kuring teh ua. Oke ka anak-anak ua Lukman eta kedahna ua iya budak kuring jeung budakna ieu sadaya. Terus kaopat ua Asnari. Ieu berarti sareng ka sadaya putra-putrana kudu kumaha nyebutna ua. Terus ka putra-putrana Indah sana mina indeng usut da katana kan indeng usut biasa. Berarti kedak nyebutna mamang ieu budak kuring ya. Kitu nya budak kuring oge ka Bibi Engkar sareng Bibi Kustini sareng saha jadi Cahyono Sumatera. Ieu budak kuring jeung budak Katolik sadayana nyebutna Bibi. Berarti putra-putrana Bibi Engkar, putra-putrana Amang Usu, Abang Usu, putra-putrana indeng langkis ka kuring ka ieu kudu kumaha nyebatna putrana kan kedua lagi kudu abah atawa empat putra lain yang dihargaan ambil silsilahna teu pabulit gini gitu ka kuring ka dieu sana berarti putra-putrana ieu kedah nyebutna anom gitu kan hari bapak patas naget tapi kajen lah abah anom gitu nya Wiwi putrana Wiwi mah ua tetap tapi putra-putrana mah anom bela dari mbah sih
nyampe kalau gitunya. Itu seperti gitu. Ya malah mun tadi kieu keterangan gitunya. Nah, iya seperti kieu berarti kaayaan tos ditepangkeun enak kantor sanes. Sakitu bae. Mun dan lamun diceritakeun mah berarti sabaraha lah tos KHR tos buyutan. Encan ya. KHR buyut deh, ada buyut deh. Acan tos gaduh buyut mah yeuh Ibu Hajah Kuswini tos gaduh buyut. Incuna tos gaduh putra deui berarti buyut. Terus Wairoh atau Teteh Amanah. Incuna tos gaduh putra deui tos gaduh buyut ya oke nya tos gaduh buyut. Berarti nembe duanya anu tos aya buyut. Buyut kan aya nini aki buyut bawa jangkar wareng budog-budog siwur pisang punggal naon lah gitu. Secara bahasa Sunda undang usukna bahasa Sunda seperti itu. Nah itu isim abdi kalau ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dupi isim abdi teh Muhammad Sambas mewakili Karuy Indeng Kasem. Kami carogena minta Kiai Ahmad Bapak bin Abdul Khair. Susah terasna paintan kelaresan di kaler aya anu aja datang biasa sunding sapertos anu kamari waktu sampun malum kasadayana. Indeng Kasem teh gaduh putra sadayana 4. Ya, 3 hiji pun bapak Yusuf. Anu kadua Habibah. Anu katilu Khairia. Ayeuna teh kantun anu aya teh nomor 2 Habibah. Namun anjeunna da puterna menuju hajat dan terbiasa hadir ke majelis. Di punten di Sumatera almarhum Lokatil Loka dua nyata Mang Cahyo masih hidup nu mawata kamari putrana. Loka hiji Ibu Ukar, Loka dua Mang Cahyono, Loka tilu Bibi Kusdini anu rombokna di Pali babakan. Mau diharap eta nu Rodo bidang ya ke ibu. Anu kahiji, anu kahiji ngadag. Anu katilu nyata Bibi Kusdini. Hari nu kadua mah teh tapi di Sumatera teh biasa hadir. Ya Pak Peletar Suti teh nyaeta putra anu bungsu ti Bapak Mbah Mertalana. Biasana ari nu bungsu mah sok paling disayang. Ya mudah-mudahan urang pilih doakeun dino cikal nepi ka nu bungsu urang silih doakeun perjuangan urang samodel ki ayeuna tos sarukses alhamdulillah ngagaduhan putra saleueur. Sekolahna laluhur robano tos jadi hafid Al-Qur'an. Mudah-mudahan urang putra-putra orang tidak ada kalau soleh terus solia. Kita sanes ngangken kerja keras urang sorangan. Mungkin ya teh kerja keras Mbah Mertarana kalau doana tirakatna Mbah Mertarana alhamdulillah dikabulna diincu-incuna dibuyut-buyutna. Alhamdulillah. Saya tadi abdi sakitu kurang lebihnya anu ageng-agengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu kalau bisa daya. Alhamdulillah. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri